Mitra nuju ngadangkeun dongeng di Mang Jaya Official. Dongeng nuju diancak ku Mang Jaya saparakanca di Mang Jaya Official ieu nyaeta Neangan Bapa. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Rada panjang oge para mitra ieu dongengnya nyangakeun bae tang-tang hiburan pangbeberamana para mitra sadaya. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberamana. Mangga nyangakeun bae para wargi kasugri kaum dangu di mana linggihna. Carios nyambung Neangan Bapa karangan Ki Leuksa ayeuna teh nincak bagian ka-33. Namun upami hoyong dongeng nu tamat aya para mitra sapertos ieu para wargi lodaya sakembaran aya. Lodaya sakembaran sadayana 60 episode para tamat sadaya eta mah. Aya sadaya di Mang Jaya Official. Pamihoyong ngadangukeunana dibuka di playlist para mitra. Margi tos seueur di playlist Mang Jaya Official. Dugi ka kirang langkung aya 60 ieu nya, 60 item. Aduh gitu nya para wargi 60 item. 60 kelompok naon nya istilahna nya. Nu kitu we lah. Nu priyogi mangga pilari we lah. Aya dongeng-dongeng nu tamat, mangga bade ditamatkeun sekaligus mangga. Aya waktasna aya begitu. Ngadeluk wae juga. Aduh, mangga Neangan Bapa karangan Ki Leuksa dina bagian ka-33 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-33. Para mitra anu mulya kumaha terasna ieu dongeng sabada harita anggara bade digembleng ku Aki Sura. Samalih numutkeun dongeng ieu harita Aki Sura nuju mapatahan ka Anggara sareng ka Nisairah. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Ki Leuksa dina bagian ka-33. Para mitra kaum dangu, supados henteu motong carios kalimat-kalimatna urang wangsulan deui para mitra sabagian kalimat mangga urang lajengkeun. Aki Sura harita nyarita. Ari sila teh urang ibaratkeun kana bedog. Lamun sakadang bedog cicing di tukang jagal, ieu bakal ngahasilkeun. Kana pati keunana sabab bakal dipake mencitan muning atawa doma. Nu mencitna meunang kere buruh mencit. Lamun ieu bedog dicekel ku tukang bas, ahli kana ngawangun, ieu bedog bakal ngadatangkeun duit sabab bisa dipake molah kai, dijieun rupa-rupa barang keur kaperluan hirup manusia. Ngan lamun aya dina garong, tang tue bakal cilaka sabab bakal dipake ngaruga hala jalma. Bakal jadi kariweuh ka sararea, jadi cinek nama urusan bahaya jeung mangfaatna gumantung kana jalma nu nyekelna. Tah silat ge kitu. Ari dicekel ku jalma iman mah, jalma nu taat kana parentah Allah bakal mangfaat moal teuing matak cilaka. Tapi sabalikna mun silat dicekel ku jalma dolim, jalma sarakah, jalma jahat jeung telenges, nyatang tue bakal jadi mamalah matak loban musuh, bakal loba anu gelut. Dah pangna aki medar hal ieu teh ngarah hidup ngarti kase. Ulah agul ulah adigung kudu bisa ngamangfaatkeunana. Anu matak memeh diajar silatna leuwih ti heula aki rek ngawarah salatna. Ngarah bisa digunakeun kanu mangfaat kitu tah ujang dasar dumasarna mah. Sumuhun kahartos ayeuna mah ki Anggara nyerengeh seuri. Kitu lengkah mungaranu dijalankeun ku Aki Sura. Memeh ngawarid ilmu ngawirid ilmu lahir leuwih ti heula ngadegkeun heula dadasar anu kuat.
Sangkan dua muridna kuat dina nyekel elmuna. Diajar silat mah gampang asa daek jeung leukeun. Tapi ngadalikeun hawa nafsu berat lain memeueusan. Sabab mun ilmu silat rag-rag ka jalma baragajulan, cilaka sararea bakal mahabu kajahatan, bakal teu aman hirup. Hari tangtu aya bae kaributan-kaributan. Akhirna unggal isuk diwirid ilmu panemu tina bag-bagan agama. Mesek ilmu ning pangeran malah manara wawuh kanu agung. Deket jeung nu maha kawasa wanoh ka Allah sarta bisa maca diri pribadi asa ti mana keur aya di mana bakal mulang ka mana. Mun eta kabeh geus kacekel ku anggara keunyu saerah diharepkeun maranehana bakal nyaho kana tujuan mutiara hirup. Nu jadi alat pikeun ngawujudkeun tujuan hirup di antarana boga kayakinan hirup, nyaho tugas hirup, boga tujuan hirup, boga padoman hirup, boga batur hirup, boga amal soleh salila hirup, sarta boga kapribadian hirup nuluyu jeung agama Islam. Kitu dadasara nu diterapkeun ku Aki Sura kadua anak muridna. Lamun beurang anggara jeung Nyi Sairah diwarah kana gawe badan, nu ditujukeun sangkan parigel jeung rancage kana gawe. Maksudna sangkan muridna mibanda iman nu kuat, boga keahlian nu bisa diandalkeun nyatana kaparigelan dina gawe. Engke bakal disusul ku kapinteran. Pinter dina ilmu lahir jeung ilmu batin dihijikeun bakal jadi hiji kakuatan nu bisa diandalkeun keur ngawujudkeun cita-cita hirupna. Kacaturkeun dina hiji mangsa, Aki Sura nguji kana ahli hasil atikanana. Dua muridna disaur seleuneu duanana nyampeurkeun. Gukgek dariuk sargep naker mano rek nampa piwejang. Anggara geus mimiti ngarasa betah dina ngararaga nyiar ilmu panemu. Da komo dibaturan ku Nyi Sairah mojang nu keur meujeuhna lucu. Keur bageur teh geulis deui. Angga oge Sairah, Aki teh ngahaja nyalukan hidup tuaan lantaran aya hiji hal nu rek ditepikeun. Teu pira Aki teh hayang mani ku cai di Cikaraha. Mani hayang di dieu tapi caina jauh. Mun butuh eta cai kudu mawa kana lodong ngaliwatan gawir nulung kawin. Cik Aki minta jawaban ti hidup duaan. Na sanggup nyayagikeun eta cai. Mun sanggup ayeuna keneh geurang ngala, mun teu sanggup nya teu naon-naon da Aki ge moal maksa. Kitu ceuk Aki Sura ka muridna nu dua. Anggara jeung Nyi Sairah teu buru-buru ngajawab. Kalah ka silih reret silih teuteup siga nu silih tanya. Naha sanggupan atawa ulah lila-lila anggara ngajawab alon. Insyaallah Ki abdi bade milari eta cai bade nyobian etak-etak nguji diri ngajajal awak. Nanging hapunten satu acana bilih cai teu acan hasil. Ih, da Aki mah moal maksa, da ieu mah lain mutlak kudu hasil. Syukur mun hidup boga wawanen kitu mah prak geura jalankeun. Sing meunang sacukupna kalayan sing aya dina kasalametan. Tapi kumaha ari hidup Sairah? Aki Sura ngareret ka incuna. Abdi oge bade nyobian, jawabna tanda syukur ari kitu mah. Eta hiji ciri yen hidup geus mibana wawanen anu gede. Boga sumanget anu luar biasa. Beral geura miang ku Aki rek didagoan di dieu. Caina teu kudu loba, anggara dua lodong, Sairah mah salodong ge cukup. Aya paribasa lalaki nanggung awewe mah ngaganong. Sakitu kahayang Aki teh. Cek Akina harita teh para mitra. Dua murid teu talangke harita keneh undur ti hareupeun guruna. Jut kaburuan koreleng kapipir imah reg ngahuleng heula deukeut lawang dapur. Mikiran pilampaheun. Nyi Sairah mencerong ka anggara nu diteuteub ngareret pok nanya. Lodongna can aya nyai ka mana tuh nya? Lah kumaha? Ke di mana aya rungkun awinya? Sabab kudu ngalaheula awi keduh nyieun heula lodongna. Dampil tuh di sisi pasir seueur awi surat, tiasa ngala ti dinya.
sakantang ngalacai ge urang nganggo jalan eta we. Nyi Sairah nunjuk ka hiji tempat. Erah terang tempatna. Terang dah kantos kaditu sareng pun aki waktos di dieu teh aya cai nanging teu kantos ngiring ka handap. Ningalikeun we ti luhur da paur menilung kawing sareng laleueur. Ayeuna mah kudu bisa sabab urang geus diwarah ku aki. Yuk, urang miang ayeuna keneh. Mangga ngiringan abdi mah. Harita keneh Anggara nyoren bedog. Ikat di pagehan singkil bari neuteub kanu ditunjuk ku Nyi Sairah teh. Hari Nyi Sairah make calana panjang paranti latihan di samping ongko. Da teu poho make bengker sirah jeung keur ciri. Sanggeus tarap tibral miang ngajugjug ka hiji tempat. Nu aya sirah cai nu kasebut si Karaha teh. Dua rumaja leumpang Anggara ti heula dituturkeun ku Nyi Sairah. Estu geget layeut tarapak kia-kia tapi sabalikna silih belaan silih bantu. Runtut raut sauyunan estu pikayung-yung. Angin leutik ngajajabkeun manuk recet ngabeberah. Reang di sarada bangun gumbira naker. Pucuk eurih pating arulang aroyag pating garut wae ngabagiakeun. Para mitra anu mulia. Akhirna jog anjog kanu dijungjung. Reg Anggara eureun gigireunana nangtung Nyi Sairah milu neuteub kana rungkun awi milih pilodongeun nu beujeuhna. Tukang nu condong ka kaler bari nunjuk nya eta ngarah babari mawan anu warna. Serepet Anggara ngalugas bedog tuluy ngadeuketan kana rungkun awi. Kedok nuara saleunyeur anu meujeuhna. Dorok bru runtuh tuluy diteuk-teuk. Harita keneh dijieun lodong panjang dua ruas ngarah babari notorna. Nyieun teh ti loba cukup 3 keur Anggara 2 keur Sairah 1. Teu lila barang jieun geus rengse tuluy muru kana bibir gawir. Bari serog kadinya Anggara meningal lenyap hatena. Danyan gawir meninang tawing batu seukeut nyalohcor. Ari tutuwuhan ukurungkun saliara jeung uyun. Tambahanna teh tangkal jambu batu daunna parerang semu garing. Kawantu teu pati subur da nangklek dina batu kurang taneuh. Erah, geuning menilung kawingnya. Tarik bisa kitu ceuk Anggara bangun seunggah. Red ka Sairah nu direret narik napas jero. Ngarahuh bari hatena nyeredet palaur. Laras Kang abdi mah ingis paur keung. Nanging ite tugas ti guru sarta urang tos nyangeman jan tenajan kumaha bae oge kedah dijalankeun. Akang ge boga pikiran kitu ra. Yeuh urang turun ngan kadenya sing hati-hati ulah sorogoto bisi cilaka. Sigana mah di dieu kudu ngalatih kasabaran jeung katalitian sangkan urang bisa ngukur kamampuhan pikeun milampah hiji pagawean. Laras Kang, mangga atuh. Anggara nyorenang lodong. Kenca katuhu tuluy ngamimitian mapai lamping gawir dituturkeun ku Nyi Sairah. Mimitina mah teu pati hese da lempar keneh jeung loba keur kekembingan. Beuki hanap beuki ngujat lempang teh para mitra leungeun uyup ayap neangan keur pamuntangan. Kesang tiis mimiti bijil red kahanap hate ngalenyap lewang. Tuur ngadadak nyorocod beungeut pias amekan kerep jajantung ratu. Kang Angga, lalaunan, ieu kumaha nyekalnanya? Ceuk Nyi Sairah bari uyup ayap. Leungeun kenca muntang kana akara jambu batu nu katuhu neangan cekeleun indung suku meuni teu sirik nyeceb kana logak leutik. Nahan bobot awakna. Sing tenang rah. Aya keneh tincakeun ngan kade ulah lalabora. Tah muntang kana batu anu nonghol. Sing pageuh nya. Leueur teh ceuk Anggara para mitra sadaya. Sampean akang pindahkeun heula ku abdi bade ditincak. Kekeke urang neangan heula. Anggara nyorosod lalaunan celak kana logak. Lumayan rada teteg dampal suku satengahna. Harita teh para mitra teu hariwang teuing. Satengah napak. Logak nu tadi ditincak ku manehna dipake muntang, urut pamuntangan ditincak ku Nyi Sairah. Kitu jeung kitu bae nu akhirna nepi kana dasar gawir, cilak nincak batu lempar. Plong hatena ngemplong bunga teu bisa turun tina gawir kalayan salamet. Gek Anggara diuk Nyi Sairah ge nya kitu ngumpulkeun di tanaga. Bari nyawang lamping nulung kawing nu bieu tas diliwatan. Tetela mata kelewang da geuning meninutug pisan.
babak kahiji rengse tinggal kedua nutang tu bakal lebih berat da kudu bari mawa cai engke mah rahtilanya erahnya akang panerinya cek Anggara nangang ngiringan we dia tuh ngala cai tuh pali kidul kahalangan rungkun tepus Nyi Saerah nunyuk ka girang kituna teh bari jung nangtung lodongna dicekel pagi Anggara nurut tuluy lempang mapai batu nu taringul taya tutuwuhan di dinya mah estu batu jeung batu bae paling ge kalakai ngampar nu marurag ka bawa angin beuki girang hawa teh beuki tiis kalayang manuk manintin hiber bari disada aweuhan bulak-balik kawan tu gawir kenca katuhu tapi teu ieu jadi gangguan nu kitu mah da ukur saliwat ngan orokaya memeh nepi kanu dituju ujug-ujug gorobas aya nu ngagorobas dina gawe nu hieum ku areuy kasungka gebeg Anggara ngarenjag ret kapala badatangna sora ana breh meong sagede anjing anu panggedena tutul menit tarotol mata borotot semu hurung sihung rangeteng matak paur Kang Angga aya maung cek Nyi Saerah ngeleper kasima nainjo nu kitu beungeut ngadak-ngadak pias malah Anggara gereuwas karek harita papangih jeung nu kitu bari jeung di tempat nu hara-haraeun tenang ieu salah sahiji tina ujian keun urang Bandungan heula nah manehna rek ngaganggu atawa ngan saukur kagok Pa Amro cek Anggara lila-lila rada teger jeung inget manehna lalaki moal anu bager nu kitu makan tuh matana meni bolotot bari jeung nemongkeun sihung Nyi Saerah muntang kana leungeun Anggara tapi najan kitu ge bari tetep taki-taki tunda lodong bisi narajang karidar tarung urang sakalian ngajajal ilmu ti Aki Sura cek Anggara kalah kekebeki gede wawanen sabab inget manehna geus mimiti diwaris jurus-jurus anu basajan Nyi Saerah ngagugu lodong ditunda harita keneh dideukeutkeun jeung Anggara geus kitu taki-taki panon teu lesot mencerong kana meong atuh sakadang meong taki-taki buntut ngawet mata beuki bolotot ngagerem handaruan sada maung lodaya kadengena bubuhan disada di dasar jungkrang nulung kawi rei bulu punuk Nyi Saerah muriding jajantung ratung ari panon tetep mencerong ti korok lok-lokan neureuyan ciduh nu asa tuhur ari Anggara teu kitu pipetaeun geus diiker-iker malah geus ditaksir mun meong narajang rek kitu rek kieu geus kasawang tenang rah mun si meong teu jail mah urang teu kudu ngaganggu ngan lamun manehna narajang urang ulah cicingeun Angga tema Nyi Saerah ari sakadang meong jigana boga sifat adigung patempatanana embung diganggu ku manusia boga rasa yen eta tempat teh milik manehanana jeung di kawas-kawas bikangna nu keur nyusuan anak anu leuwih ti keneh da kataran nyususuna rayud jigana bae meong teh ngarasa hariwang bisi anakna diganggu ku Anggara jeung Saerah nu matak ujug-ujug nyangereng we ngabelaan lemah caina gerem-gerem disada sababaraha kali kodoma ngadeuketan ka Anggara ngadepong bari molotot mata semu hurung nenjok kitu mah Anggara taki-taki matana molotot kana beungeut maung teu kanyahoan kajeleng meong luncat narajang kana beungeut Anggara katenya ngajorelat lir kilat tapi Anggara sadar keneh bisa ngawasa kana dirina lep ngelok plos awak meong ngablesur ka tukang Anggara likat malik rek ngajewang suku meong tapi para mitra teu beunang da meong rikat naker luncatna malah geus ngadepong dina batu nyangerengan ka Anggara ayeuna mah Anggara taki-taki harita teh masang kuda-kuda bis bari waspada malah Nyi Saerah ge teu cicingeun manehna milu waspada gerem-gerem disada ngabijilkeun sima sabrut narajang deui dua suku nu hareup nyebuk ti heula rek nyakek beung Anggara nyapuguh Anggara teh reuwas rek ngelok teu bisa ayeuna mah dan nyerangna hanap jeung tari harita para mitra sadaya gerem-gerem teh disada maung teh ngabijilkeun sima sabrut narajang deui dua suku nu hareup nyewuk ti heula rek nyekek beung Anggara nyapuguh Anggara teh reuwas rek ngelok teu bisa ayeuna mah dan nyerangna hanap jeung tari kulantaran kadesek Anggara sakuat tanaga harita nyuaikeun suku meong para mitra hiu srat berai dua suku nyingrai breh dada meong ngolompong
dengan taparah deui bari deku ngasupkeun pereup kana angan. Hiuk caku. Gaur meong disada gagauran. Curalit kedebut kana batu, tapi jika teu ngarasa nyeri korejat hudang deui beuki buring has. Beu cilaka. Kuat geuning meong teh. Cek Anggara bari ngahegak jajantung neratu. Sing atos-atos Kang Angga. Nyi Saerah ngelingan tapi manehna ge bari taki-taki. Jolad-jolad Anggara ngalengkah ka gigir, tapi tetep waspada. Nyi Saerah ujug-ujug ngarti manehna ge pindah make gerak suliwa, bari tetep mencerong ka meong. Akhirna hulu meong disanghareupan ku Anggara, buntutna disanghareupan ku Saerah. Gaur-gaur meong disada boga rasa yen dirina dikepung, balicet malik ka Saerah, balicet di malik ka Anggara, bari teu oleh gagauran bari nemongkeun sihung. Anggara jeung Saerah taki-taki ngiceup teu sirikna ditahan. Bisi teu kanyahoan datangna serangan. Gaur celeng meong teh nyamer ka Anggara. Nyi Saerah rikat newak buntutna, tapi kacida mata kreuwasna meong malik sakaligus rek nyamer Nyi Saerah. "Hah, lesotkeun," ceuk Anggara. Sot buntut meong dilepaskeun, celeng Nyi Saerah luncat plos, serangan meong ngaplos. Hiukap suku tukang dicekel ku Anggara, tapi kawas tadi meong malik bari ngagerem. Ngan Anggara teu ngalesotkeun suku maung dibantingkeun satu kuat tanaga. Hiuk kedebut meong tibebeut, gaur disada. Korejat hudang ana breh sihungna potong hiji getihna ngucur. "Awas Kang, bayangan," Nyi Saerah ngelingan. "Cabut bedog." Anggara marentah kituna teh manehna ge ngaluarkeun bedogna. Lantaran geus boga ijiran musuhna pasti bayangan bakal leuwih galak jeung ngabahayakeun. Taksiran Anggara teu salah harita meong gagauran mata keueung. Sorangan nu aueuhan bulak-balik jiga nu ngalelewean. Atuh Nyi Saerah jeung Anggara rada saber hatena, komo nenyo mata meong anu moncorong semuhurung, bari ngadepong masang kuku meuni rangsem. Gaur celeng saberut nubruk ka Anggara. Dua pasang kuku meuni sareukeut rek ngaroweg beuheung, tapi Anggara geus waspada gancang ngagilekeun awak bari nyabetkeun bedog. Hiuk cekok keuna pisan pipi meong, cer getihna bijil ngucur maseuhan batu. Gaur disada balicet malikan, suku katuhu meningan sakilat rek ngajamret dada, tapi Anggara teu cicingeun rikat ngelok bari nyabat suku maung, ngan teu keuna kalah kang ngaplos ngadek angin. Tapi Nyi Saerah teu elat kesit bedog ngadius kana bujur meong. Hiuk cekok purial getih bijil ucrat acret kana batu. Meong beuki bayangan gerakan leuwih kesit batan tadi. Siut mut dua sukuna menibut bet nyamran musuh. Sakali mangsa Nyi Saerah rada balangah meh-mehan kabeunangan beuheung. Ngan untung Anggara tanginas buntut meong ditubruk paramitra dicentok sakalikeun. Lengak kulu meong ngajaul ka luhur. Maksudna marek malik nyerang ka Anggara. Tapi dipapag ku bedog anu nyabet kana irung. Hiuk caberon keuna pisan kana cucungikna. Gaur disada deui gerakan mimiti limbung. Ari Nyi Saerah tadi meh-mehan kabeunangan meninggal lenyap, timbul ceceub ka sakadang meong, saberut tubruk deui ngaheumatkeun bedog. Kolebat cekuk kana kekemplong meong ukur bohak meusan, lantaran teu aya talenan tulang. Balicet meong malik rek nyamer ka Saerah, tapi gancang disabat suku tukang naku Anggara. Berat pulia getihna bijil. Meong pincad di sukuna gaur-gaur disada beuki tari, tungtungna dialung boyongkeun kuduaan. Nyerang ka Anggara disabet ku Saerah, kitu jeung kitu paramitra nepi ka leuleusna. Lantaran bujur jeung hulu raptah raca tapak bedog. Nu akhirna rempeyak brak si meong depak. Kali huluna cudag cideug nyamran bedog. Sihung nyangereng sora teu pati tari. Geus keun urang tinggang huluna. Ceuk Anggara ka Nyi Saerah. Kituna teh bari sup ngasupkeun bedog kana sarangkana. Geus kitu kop kana batu segede boboko. Hiuk bedawar ditinggangkeun kana hulu meong. Gebro gaur disadangan sakali-kalina. Tuluy mah ngulapes bari kekejek. Hos pae awakna jadi leuleus tanpa daya. Anggara jeung Nyi Saerah ngarahu. Tuluy ngadeuketan bangke meong di koeran ku suku. Ari Anggara leukeun ngadeuketan hulu meong, cetut nyabut kumisna tilu siki, bes kana saku bajuna. "Keur naon Kang Angga?" ceuk Nyi Saerah. Keur kenang-kenangan we atuh bisi butuh. Malah marek ditamahan ku ieu, ceuk Anggara bari tuluy ngaragamang kana suku meong.
Milihan kuku anu seukeut jeung rada panjang catut dicabut meuni seukeut beunang. Meuni seuseut beunang da page. Abi jarek nurutan, cek Nyi Saerah gog cingogo. Tuluy nyabut kumis meong 3 lamar, top deui kana kukuna, tapi teu bisa nyabutna. Keun ku akang. Anggara mangalakeun geus beunang song dibikeun ka Nyi Saerah. Nuhun Kang, bari nampanan kuku meong tuluy di sakuan. Geus kitu magek dariuk teu jauh tina bangke meong, ngaharuleng ngareureuhkeun kacape. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dada karasa seger asa namahan jagjag. Manuk recet di sarada malah aya nu pating kaleper ka deukeut bangke meong. Sanggeus rada lila kacape leungit kesang tuhur jung anggara nangtung. Ret harita kagirang geus hayang top kana cai da karasa tikoro asa tuhur. Rah, yo urang ka cai. Kana sirah cai akang hayang minum. Abdi ge sami tikoro ni asa garing Kang. Tuluy nyarokot lodong nu tadi dituna. Geus kitu laleumpang deui kagirangkeun mapai-mapai batu nu taringgul. Sakapeung sok manggihan beurit leuweung, pating torolong tina sela-sela batu, tapi teu ieu diganggu da teu matak ngabahayakeun. Kumaha saterasna para mitra sadaya. Akhirna Nyi Saerah jeung Anggara harita teh anyong. Kasirah cai breh cai meuni herang ngagenyas, mata kabita herang ngagenclang ngagenyas. Di pojok kulon aya nu ngaburia kahilirna ngocoran nyereleh, tuluy mah teu kaciri lantaran nyerep kana sela-sela batu nu taringgul. Jadi cai ngocor teh sahanapeun batu. Ari didinya dina sareng cai ngajumleng kira-kira sagede tampir. Rada jero dasarna kaciri da herang caina. Anggara meh-mehan poho kana temah wadi rek langsung ancrum kadinya tapi dielingan ku Nyi Saerah. Ih, ulah kitu Kang sing atos-atos bisi matak janten mamala. Paleng ngaleut mah ngadamel tengkor kana daun ulah jalir jang jibrus Kang. Nyara poho akang teh. Anggara nurut para mitra sadaya. Tuluy luak liuk neangan daunan nu bisa ditengkorkeun keur nyiuk cai. Breh aya daun congok niruk salamara tuluy ditengkor ke nyiuk cai regot diinum. Nyi Saerah nurutan sabab geus teu kuat kuhanaan. Geus kitu ngeusian lodong sapinuhna. Tuluy barali kalayan tenang tapi teu kuhanteu abong kangaranan ujian. Aya we nu ngagodana teh jiga nu geus meunang nyayagikeun. Keur jongjon lempang ujug-ujug torojol aya orai buntet. Gede ampir sarua jeung pingping Anggara ngan kacida ponokna moal leuwih ti 1 meter. Ulu jeung buntut sarua nu ngabedakeun ukur mata jeung letah nu lel-lelan. Rengkog Anggara munur deui, Nyi Saerah ge nya kitu, rei bulu punuk muriding. Jajantung ratug hate pating sareblak keung jeung kacida sieun. Kang Angga, eta naon? Nyi Saerah nunjuk kana orai. Teuing atuh jiga orai tapi mana ponok-ponok teuing nya. Moal orai siluman mah kitu, bari munur teu wani gagabah. Purungkul orai murungkul jiga peusing celeng jiga bilatung plug hareupeun Anggara jeung Nyi Saerah. Cileungeu bari molotot letah ngelel, koceak Nyi Saerah ngajeri. Celeng luncat setengah teu sadar. Tapi lodong nu dieusi cai teh tetep dikeukeuweuk. Rek dilepaskeun sieun beulah mangkaning hese keur neangan gantina. Ari Anggara manehna rada kuat. Teu nepi kaluncat ukur unur-unuran bari nyorenang lodong kenca katuhu mangkaning berat da aya caian. Ai ieu teh oraina nahaon nya? Aneh teuing. Curig nyingkir setan nyingkah ulah rek ngaganggu ka manusa. Da aing moal ganggu ka sia, urang hare-hare hirup. Ceuk Anggara bari mencrong ka eta orai. Letah orai ulah lel. Mata molotot ari Anggara beuki jauh. Da terus munur kira-kira geus 1 mak jauhna purungkul celeng abetrik deui kana cara tadi plug hareupeun Anggara. Culeungeu dina batu matana mencrong. Hawak Anggara ngageter harita teh. Beungeut sepa jiga mayit jajantung ratug hate pating sareblak rei bulu punukna muriding. Geus teu ngaharepkeun kana salamet ngan untung Nyi Saerah sadar keneh pok ngomong rada haros-haros. Kang Angga, lumpat aja lumpat. Yuk, ngomong kitu na bari luncat ka tukang. Tuluy lumpat bari mawa cai 2 lodong dituturkeun ku Nyi Saerah sarua mawa cai.
lumpat sakalumpat lampet dina kaayaan sieun jabanu di sorang rarumpil sakurang-kurang apitna bisa tibebet kana batu. Mangkaning mawacain lain lumayan beratna. Anggara jeung Nyi Sairah teu luak lieur ting balecir kawas nu diberi juri. Sieun alah batan ku meong tutul, tapi aneh duana nage bisa mawalodong nu dieusi cai. Riweuh meusan mah maksakeun da inget kana papatah nu jadi guru. Serog ka jalan nu tadi urut basa turun tina gawir. Ret anggara eureun heula ngahegak bari ngalieu ka tukang, breh orai teh keur ngaleor mapai sela-sela batu. Sakapeung temong sakapeung henteu. Sila kangodag urai teh kumaha mun geus kieu ye. Da mending lawan mending langsung bae naeknya. Ceuk anggara. Ulah Kang, ulah neangan picapeun keun bae orai mah da jauh keneh. Mending reuyeun naek ke Kang da abdi ge ti heulanya. Akang paneuri. Ceuk Nyi Sairah. Tuluy muntang kana batu nu nyoh corek naik kana gawir pangheulana. Kekelana nyai kumaha mun orai ngudag. Geus dina gawir mah bakal leuwih susah kumaha ngalawanna. Jadi kumaha atuh? Urang payahan heula mun geus kojor mah jongjon. Anggara nekad para mitra sadaya. Jeung tibatan diganggu ku orai sabuat keur nanya. Mending keneh tarung heula ngarah teu riweuh jeung engkena. Atuh sot lolong dieusi cai teh dituna sina nanggeuh dina gawir. Geus kitu mah malika tukang nyidikeun orai teh atuh sia Sairah ge nurutan. Lantaran kumanehna geus kacipta mun keur nanjak diserang orai geus kasawang piriweuheunana mung hanyakal waktosna kabujeng seueur. Kumaha terasna lalakon anggara para mitra mangga antosan enjing we. Wang Jaya ngahaturkeun nuhun ayeuna mangga wilujeng kantun bae kasadayana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun kasadayana permios.